Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh. Al-Mukarram, para alimil ulama, para asatid, juga para asatidah, wabil khusus guru urang sarerea kersana Kiai Haji A.A. Mukri anu kujisim kuring sangat-sangat dipihormat, mata'an Allah bituli hayati. Kapayunan sohibul wilayah kersana Bapak Camat ku Anjeun, Bapak Lurahna, Ketua RT, Ketua RW na, jajaran panitia penyelenggara sadayana nu hadir, ibu-ibu miwah bapak-bapak anu sami-sami kujisim kuring sangat-sangat dipihormat insyaallah allazi rahimakumullah. Bi'aunillah, biizzatillah, wa biiradatillah. Dina ieu wengi urang sarerea ku Allah dikersakeun tiasa ngariung mungpulung, tiasa ngahempak merbayak sade ieu tempat. Tipalih kidul murudul, ti kaler ngajajar, ti kulon norojo, ti wetan ngajajar, daya sanes sejak meemut kana dihaul keunana aulia Allah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Narju bihi ayam fa'atul laba wal ajra wal qabula was sawaba. Kalawan barokah yiriungan dalam rangka ngahaulkeun Tuan Syekh, mugi-mugi urang sadayana ku Allah diistiqomahkeun dina ibadah, amin. Digampangkeun milik rezeki anu barokah, putra putri urang sadayana sing saloleh soleha, kalayan sing aya nasib angkat ka Mekah, bisa tawaf ngurilingan Ka'bah, bisa sa'i antara Safa dan Marwah, bisa jarah ka Kangjeng Nabi nu aya di Madinah. Ibu-ibu nu halaladir salakina sing nararambah, nambah kanyaah jeung nambah dina mere napakah. Dina nalika maot mugi-mugi urang sarerea husnul khotimah, kengeng rahmat sareng syafaah, amin ya Allah ya Rabbal ya Rabbah. Kinten-kinten jisim kuring ceramah lamina 1 jam siap ngupingkeunana, 2 jam siap, 3 jam. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah ngahampura kana bohongna. Kujisim kuring kasaksian ieu nu hadir seueurna luar biasa, alhamdulillah. Ngan katingalina asa kurupa-rupa nu diuk aya, nu nangtung, nu lelempangan, nu culang cileung, nu main HP,
nunang ngunjar nu barang dahar nu nundukan anu peureum anu ngudut komplit luar biasa. Alhamdulillah hadirna urang sararea ka ieu tempat dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus ngahaulkeun Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani daya sanes kulantaran urang sararea makhluk anu gede rumasa naon Kiai urang rumasa jalma anu pinuh ku pangabutuh diudag-udag ku kahayang sakali deui urang teh makhluk anu pinuh ku pangabutuh diudag-udag ku kahay jara rempling bapak-bapak nama euy meneh hese diajak usahana teh heueuh ararek moal ngaji teh yo masih semangat urang teh makhluk anu pinuh ku pangabutuh diudag-udag ku kahayang diudag-udag nu miskin hayang nu bodoh hayang nu susah hayang nu gering hayang rek naros kira-kira nu mampu nyageurkeun kana panyakit teh saha Gusti anu maha beunghar teh saha anu mampu nyalametkeun dunia akhirat teh saha Gusti berarti urang sararea hadir ka ieu tempat rumasa butuh ku Gusti hayang dirahmat ku Gusti hayang menang ridho ti Gusti. Dina surah Fatir ayat 15 Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim sararea ibu-ibu di tempona kalakah barang daang we teureun siap kompak siap
mantep teu Mantap. geunaheun teu Mana? nikmat teu Nikmat. ripuh teu Ibu. kira-kira nu ripuh saha atuh Kiai kajeng Kiai mah ripuh ge da insyaallah Kiai mah bakal dibarokahkeun mendingan tang ngomong dibayar itu namanya suudzon maka nyebut dibayar ulah kikituan jisim kuring maca Al-Quran sengaja dilagukeun sampai urat beheung milu ranteng lain hayang dibayar tapi terus terang hayang menang ampunan meleset deui. Ya Allah ya Rabbana muga-muga urang sareng sing diberkahkeun ku Allahnya ya Rabbal eling-eling jalma-jalma antum tegesna urang sarerea fuqara'u ilallah urang teh butuh ku Gusti hayang diangkat darajat ku Gusti hayang dirahmat ku Gusti hayang dihampura dosa ku Gusti Allah ngan meureun ibu bapa cek bahasa kolot moal mungkin aya haseup lamun eueuh seuneu betul moal mungkin peso seukeut lamun teu diasah betul moal mungkin boga duit lamun teu daek usaha betul gering moal mungkin cager lamun teu daek berobat betul tuh tingali dina meja panitia kajisim kuring mere cai rupa-rupa cai herang aya pantana aya teh botol cai kopi eueuhnya kopi sudah hati pedih serta tubuh letih segala derita ku bawa berlari tanpa ku mengerti apa salah diri mengapa di meja tidak ada kopi kopi aduh hampura panitia hampura eta mah lain nyindiran tapi ngabejaan nyokot kelas mi ya selamat memikirkan kopi pahit amis cing ieu cai herang teh jang saha jawab jang saha jang kiai ngan ieu kiaina cicing wae leungeunna teu daek nyokot beunang moal tapi milik moal kana bibir nepi moal kana tikoro liwat moal atuh moal kudu dibarengan jeung syariatna taya leungeun nu mangrupakeun syariat pek cokotkeun kana kopi gelas hese nyokot cai mah kumaha nyokot gelas ngan dina jero gelas aya kopi caina cai doakeun ku sararea uing rek ngaleucai herang muga-muga salametnya lebih baik air putih saja minuman kita daripada lama-lama nunggu kopi tersiksa. Aduh, doakan sing selamat Iya, selamat menyaksikan. Alhamdulillah beng-beng ditempokeun rek ngeureuy we nginum
Alhamdulillah. Nah ieu teh eusina kieu Kang, urang teh moal mungkin ujug-ujug menang rahmat jeung ridho Allah, moal mungkin ujug-ujug dihampura dosa ku Gusti lamun teu make syariat. Betul? Betul? Cing lamun dikira-kirakeun awak urang berwit pinuh ku panyakit, hegi panyakit hayang cager, kira-kira kudu dibawa ka mana? Ka rumah sakit, kiraku ka rumah makan. Punten-punten ka tukang sound efekna turunkeun ieu. Alhamdulillah nuhun kasep. Kontan kopi dibere bari jeung hideung. Asa dianggap karuhun ya. Binga marwata suta binga kagiri-giri binga nutaya wata suwangeuna wing hayang kopi kontan dibere. Kopi. Binga binga marwata suta binga kagiri-giri binga nutaya wata suwangan Bapak Camat anu bager anu bade nyawer kiraku kori disawer wing teu bunga heuh ngan keukeuh we hate makeung ieu teh keung nasok sieun buruhan teh dikurangan gara-gara dibere kopi dibuka teh amplop usina eueuh saware da meureun dipotong kopinya tapi amannya moal aya potongan moal dikurangan jeung cai susuna atuh. Aduh hampura muga-muga sedekah sing ditampi ku Allah. Lamun awak urang berwit pinuh ku panyakit, hegi panyakit hayang cager, pasti syariatna kudu datang ka ahlina nyaeta ka dokter ngaranna. Betul? Pas datang ka dokter harita kene awak urang dipariksa ku eta dokter ti mimiti ujung rambut dugi ka handap sahibas dampal dipariksa ku eta yang kompak dipariksa ku eta beres dokter mariksa napok teh dokter ngomong cek dokter aduh pak geuninganan panyakit bapak teh lain hiji lain dua dipariksa teh aya kana 13 rupana liverna aya jantungna aya diabetes darah tinggi kolesterol roromeheun bodogna kurapna nyeri beteung busiatna komplit. Ayo mangaji ka mana we lempengna huntu kopi geus meunang ayeuna mah jongjon alhamdulillah. Ngancek eta dokter tongkeung Pak uing teh dokter semaksimal mungkin sakuat tenaga uing akan membantu untuk menyembuhkan penyakit bapak ngan wayahna hiji bapak kudu ngawaro ka uing ulah ngabantah ulah ngalawan atau nomor kedua wayahna bapak sing siap berkorban yakni ngaluarkeun duit leutikna 5 juta gedena 10 jut cek saha cek dokter ieu mah teu didengekeun nya kumaha ieu teh eta dokter jelema beunghar bari cager minta duit kanu gering kira-kira pantes teu henteu
ngan urang nu gering dipenta duit ku dokter kira-kira rek mikeun moal atuh modar jang naon ngajangkor ka dokter berobat ari moal ngawaro mah bener teu ini musingkeun ieu atuh pasti ngaluarkeun pasti ngorbankeun jangankan 5 juta jangankan 10 juta leuwih pasti daekeun bila perlu sawah jual kebon motor pamajikan jual we cerewet bawel malah neangan deui nu anyar kunaon orang siap ngawaro kaeta dokter nyumponan gahayang eta dokter belaan nu eueuh di aya-aya jawaban singkat kulantaran hiji awak hayang diurus ku eta dokter nomor kadua nama penyakit hayang betul nah hakikat nu nyageurkeun penyakit Gusti kudu make syariat begitupun urang lamun hayang dirahmat ku Allah dihampura dosa ku Allah diangkat derajat ku Gusti Allah disalametkeun dunia akhirat ku Gusti Allah alternatifna alias syariatna urang sing daek darareukeut sing daek ngawaro kasaha kakasihna Gusti kajalmi anu dipika cinta ku Gusti di antawisna para ambia para aulia tegesna Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani insya wayahna urang sarerea sing ngawaro ka anjeunna sabab para ambia para aulia adalah kakasih Gusti Allah jalmi anu diistimewakeun ku Gusti Allah jalmi yang senantiasa hirupna selalu mengingat Gusti Allah lisannya selalu zikrullah hatinya selalu menghadirkan Gusti Allah wayahna urang sararea kudu anut kudu nuturkeun kudu naik menghidupkan sunah-sunah anjeunna kudu kersa nurutan naon rupa nu tos dipidamel ku anjeunna insya kenapa Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani dijadikan rajanya pirang-pirang wali dijadikan kakasihna Allah dijadikan kakasihna Kangjeng Nabi kulantaran Tuan Syekh selalu lisannya mengingat Allah selalu zikrullah dan hatinya selalu menghadirkan Gusti Allah fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun andai kata urang sararea hayang diistimewakeun ku Gusti Allah diaping dijaring diraksa dijaga ku Gusti Allah maka basahi lisan kita dan bibir kita dengan kalimat-kalimat zikrullah insya asok wiridan nah geuning camplang ngajawabna euy araraya ieu teh cing tempo atuh ka dieu ieu panuing teu meunang mayar antara rungkul kitu jiga nu lapar pan geus dalalahar lin ibu jeung bapa mah geus dahar uing mah acan ieu tempo ka dieu dukung uing ieu ngomong-ngomong ieu mau balik katingalina kasep teu nu nyebut henteu berarti lolong ibu-ibu bogoh teu ka uing hah sarua uing henteu ya Allah ya Rabbana
Kangjeng Nabi, kemudian Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sabada salat maktubah zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh, mereka tidak berani meninggalkan asma-asma Allah tina bibirnya, selalu mengingat Gusti. Osok wiridan maca Quran, osok siap dicoba. Coba tuluikeun Yasin, lanjut. Innaka laminal mursalin. Nyaan hebat palalinter ya. Yakin sok maca Quran. Coba tuluikeun deui kul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad. Palalinter coba tuluikeun deui walaqad zara'na li jahannama katsira. Ke eta mah geuning asa beda tuluyan ayatna teh. Kulhu bener, Yasin teu salah, ayat sejen asa beda kunaon ieu poho. Lain poho teu nyaho. Balaga nyebut poho ngadenge ayatna ge kakara. Coba tuluikeun, dulu aku cinta kepadamu, dulu aku memang cinta. Coba dibere nyanyi mah langsung nyamer, emak-emak gemelu calangapnya. Tapi hararebat bararisa nyanyinya cing ciri ninggara raul. Betul? Ogai mau aya nu nyaram. Dawing ge kasebut namu balik sepuh lah, pelebah ngalagu mah bisaeun. Caritana diuk dina luhureun kursi duhnya. Bari nyang hareupan kopi hideung dibarengan ku goreng sampeu. Kan eueuh di dieu mah. Aduh nyetelkeun lagu India dina YouTube dia geuning, aduh eta ku geunaheun. Tu jedeng katoye jana sanam biar hota hedewana sanam abiyaha sekaha jaeham teribaho memar jaeham atu jedeng katoye jana sanam anjay. Aduh lah geus ieu mah ka mana we lah karep lah. Teu naon nyanyi India. Ngarti teu eusina. Sarua wingkeun teu. Ngeureuh ya udah gang kopi ya. Geus teu daek cicing. Lanjut. Karena nyanyi boleh jadi bisangan, karena maca Quran mawayahna kudu leuwih bisa, eta kudu leuwih bisa, eta kudu leuwih bisa wayahna. Al-Quran adalah kalamullah, alat komunikasi orang sareng Gusti Allah. Al-Quran adalah mukjizat Kangjeng Nabi. Al-Quran adalah kitab suci urang sarerea. Al-Quran adalah keur ngatur kahirupan urang di dunia untuk meraih kesuksesan kebahagiaan di akhirat. Betul? Orang yang senantiasa basah bibirnya dengan Al-Quran, hirupna teu jauh daripada Al-Quran, tingkah lakuna sesuai dengan isi Al-Quran, insya Allah di dunia na bakal dibarokahkeun ku Gusti Allah. Maksud ngawujud cita-cita laksana kahayang mual kahalang. Alhamdulillah.
Kemudian ketika asup kana jero pakuburan, orang tersebut bakal direncangan ku Al-Quran. Atuh jaga fi yaumil kiamah, Al-Quran datang gesan nyafaatan alias nulungan. Amin ya robbal. Basahi bibir kita dengan Al-Quran, ngarah hirup diistimewakeun ku Gusti. Tuh contohna para aulia Tuhan Syekh. Ya Allah ya Rabb, dijadikan pemimpinna para wali kulantaran naon, lisannya selalu mengingat Gusti Allah. Betul? Betul? Sabalikna ibu bapak saha wae jalma na anu jararau daripada zikrullah, tidak mau membaca Al-Quran, hatena tidak daek menghadirkan Gusti Allah, hirupna mawa karab sorangan. Apa yang terjadi di dunia? Segala urusanana ku Allah disempitkeun, jaga yaumil kiamah dibangkitkeun dalam keadaan buta alias lolong. Na'udzubillahi min. Mun telepat dina surah Toha ayat 124 Allah berfirman. Bacakeun tong. Baca. Bacakeun tong. Baca. Korikeun tong. Kori. Korina nu biasa nu sedeng apa nu luar biasa? Luar biasa. Wani piro. Aduh can aya nu nyawer tiis ya. Pacamat aya. Mangga kapayun pacamat. Palurah aya. Aya. Jantos. Urang doakeun banyak pacamat sing panjang umurna nepi ka kiamat. Amin we nya. Urang mah geus mararaot anjeunna culang cileung sorangan. Main amin wae. Punten ka tukang son ketika wing maca Quran bere ehonya, urang doakeun tukang son sing asup ka surga jeung son-sona. Araraya ya. Selamat mendengarkan surah Toha ayat 124. Wa man فإن له معيشة ضنكا فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Aduh liar tadi makori Ustadz Romli maupun anu neme murang kali maca Quran teh langsung retem dina kopiahna teh wing mah eueuh ya meniku sedih nasib teh. Alah Gusti kieu teuing penting ayeuna ya. Biasana mah ceramah jam 10 naik, mah jam 12 karek naik ya. Gusti salametkeun awak abdi ya. Alhamdulillah menang kopi mun sagembling ya. Buah-buah nyungkun ya. Naik jam 12 kira-kira eureun jam sabaraha ya? Hah? Jam 2. Jam 4. Abong kena awewe kuatannya euy. Tapi ka jam 4 cenah. Ting ulah kitu-kitu teuing mi sing karunya.
Allah Karim zayyinul Quran bi aswatikum saur Kangjeng Nabi pek hiasan Al-Quran ku sora anu ngeunaheun. Hikmahna ibu jeung bapak ketika ngadengi ayat Quran disertai dengan seninya zadathum imana, iman akan bertambah ka Gusti Allah. Ngeunaheun atuh ari make seni mah. Al-Quran tanpa seni bagaikan sayur mayur tanpa garam. Betul. Al-Quran tanpa seni bagaikan ibu-ibu teu make lipen. Geunuk. Kitu. Penting seni teh Kang. Ngan kadenya ulah abong kenang geus apal lagu Al-Quran, geus apal seni maca Al-Quran. Teu bisa ngaraksa jeung ngajaga nu dikorikeun teh lain ayat Quran wungkul ka balonku milu dikorikeun. Balonku zalim marofa warnanya hijau kuning kelabu merah muda dan biru meletus balon hijau. Ngeunaheun teu ngeunaheun teu cereg aku balonku dikorikeun. Kikituan dewa bedana bagaikan ibu-ibu make calana dina sirah. Ih waasnya euy. Parah. Ya Allah ya Rabbana. Teruskan ya. Barang siapa orangnya tua maupun muda, rek lalaki rek awewe, jararau daripada zikrullah, berpaling daripada ayat-ayat Allah, mung diatur ku Al-Quran. Fa inna lahu ma'isyatan dongka, kehidupan di dunianya ku Allah disempitkan alias dihesekeun. Karasa kurang ayeuna ibu bapak, boleh jadi zaman ayeuna teh zaman serba aya, zaman modern, zaman serba canggih. Gae lah. Aya we nu ngengkelokan teh serba guna cenah. Ampun deui cacing atuh mi ulah pipilueun ceramah. Umi mah dibayar moal nya. Kieu teh nasi puting ayeuna ya. Lain puting tadi ngimpi naonnya euy. Mun asa ku kieu ieu. Jadi poho deui ceramah teh teu ah. Zaman ayeuna teh zaman serba ai. Bantuan zaman serba ai. HP-na aya, listrikna TV-na, pabrikna, rumah sakit, zaman serba aya kan. Ngan aneh ongko pabrik teh balatak di ditu di dieu, tapi kunaon nyiaran pagawean zaman ayeuna asabot hararese kan. Betul? Kunaon jang maneh? Jika nu kasetrum maneh mah heuh. Alah, sudah malam euy. Ayeuna teh pabrik balatak, rumah sakit balatak, dokterna ge hararebat, tapi kunaon panyakit zaman ayeuna loba nu teu daekeun cager kan. Bener teu? Teu geuning aya naon di jerona ieu? Da baheula mah baheula tahun 80-an nu ngaranna listrik can daekeun asup ka lemur-lemur. Betul?
baheula manu boga TV dina jero salemur paling banter mengukur saurang Mbak bari hurungna ge lain ku listrik da eueuh kunaon cing ku aki gararagahnya aki-aki baheula bisa ngahurungkeun TV aja ampun alah ngeunaheun ya seri ya alah ada raya ya calalager nuhun atuh ari cager mah baheula mah HP can aya TV can aya listrik oge tacan wah pararwek baheula mah kan ngan aneh baheula ongko can serba aya tetapi urusan digampangkeun ku Allah betul hate dibere tenang jauh tina hareudang bayung ya da baheula mah tauran-tauran teu eueuh nya awewe baheula rek ngalahirkeun da teu kudu aprak-aprakan ka puskesmas komo ka rumah sakit cukup ngalahirkeun orok di imah dibarengan ku mak berang alias paraji alhamdulillah normal bari salamet bener tak segini bari awe baheula mah ngalahirkeun orok na lain sakali lain dua kali jang aya kana 13 kalina ngeureuyeuh ngeunah ongkoh deh aja ampun sakitu baheula mah teu geuning pelem cenah aya we nu nuluykeun nya pan ayeuna mah aneh listrik aya HP aya TV aya rumah sakit aya dokterna ge hararade da ningali awewe rek ngalahirkeun teh prihatin paling deket dilarikeun ka puskesmas jauhna ka rumah sakit dokter spesialis kandungan disiapkeun alat canggih geus kapanggih alat modern geus kanyahoan da lain mempermudah di tempo-tempo kalakah mempersusah buktina mempersusah teu saeutik alias loba perempuan melahirkan di rumah sakit melalui proses sesar alias dioperasi tegeuning aya naon di jerona aya oroknya dewek oge jadi emosi ngaji teh ya aya orok di jero beuteung mah matak dioperasi ge aya orokan ini musingkeun ya semakin malam semakin emosi dewek ya kesel euy ieu teh masalahna kieu naon sababna alat canggih geus kapanggih alat modern geus kanyawan tetapi lain mempermudah kalaka mempersusah kalaka dioperasi ieu teh aya naon ieu aja ampun pan dimanfaatkeun ku Bang Haji Roma Irama mah diciptakeun lagu judulna teh tak tega geuning apa teh segaul tak tahanku melihat dia yang dicekam penderitaan istriku sukar melahirkan tangisnya sungguh memilukan mengeluh putus asa dengan jeritan yang tak tertahan-tahan tak tega aduh anu nyawer atuh peperihun nu nyawer eueuh tepuk tangan atuh mun eueuh dukungan ka dewek teh nya sakitu rantang urat beheung ieu ampun kieu teh nasi puting ayeuna ya suwe
Itu geuning batuk tungtung nam. Alah Gusti 2 kali euy. Itu teh nanaonnya uing ceramah aya batukannya. Teu nanaonnya. Keun da batuk lagi batuk bisnis. Aduh, ampun. Nah, yuk urang berpikir. Jelema lamun daek berpikir insyaallah bakal ngeureuyeuh daek zikir. Jelema daek tafakur insyaallah ngeureuyeuh daek syukur. Amin. Daek muhasabah, daek mutolaah insyaallah ngeureuyeuh daek ibadah. Ya Rabbal at-tafakuru sa'atan khairum min ibadati sab'ina sana. Tafakur alias berpikir lila namung ukur sajam atawa sajongjongan eta teh leuwih alus tinimbang ibadah 70 tahun lilana. Alhamdulillah mata gunakeun otak urang keur mikir-mikir kakawasaan Gusti Allah, lain mikiran hutang wae. Betul? Baheula can serba aya urusan digampangkeun ku Allah. Naon sabab? Sabab baheula boleh jadi luar nama pararoe ngan hatena mata batina basirohna cararaang moncorong selalu mengingat Gusti Allah. Buktina hatena moncorong mengingat Gusti Allah sabada salat maghrib menjelang isya sok sanajan di damaran mung ukur ku centir atawa ku cempor rame dari berbagai macam imah ti belah wetan kulon kalir jeung kidul dengan tilawatil Quran. Alhamdulillah matak pantes ku Allah kehidupanana dibarokahkeun, dibere kesenangan, diberi ketenangan. Alhamdulillah. Ayeuna masa balikna boleh jadi luar nama cararaang katingali jelas temres ngan hatena zaman ayeuna loba jalma anu pararoe hatena para basirohna mata batinnya tertutup tidak mengenal Gusti Allah. Naudzubillahi min. Buktina basiroh mata batin tertutup diajak ngaji hese, diajak wiridan maca Quran ke masjid berjamaah sedekah cing cirining hatena apoe bahaya. Betul? Betul? Ieu urang sengaja ngahaulkeun Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani daya sanes sangkan urang mampu mengikuti jejak langkah anjeuna yang selalu hatena menghadirkan Allah dimanapun dan kapanpun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu araraya ieu gara-gara tukang kopi ngeureueuh kabeh panon manco ka tukang kopi dewek teh dipalire ye nyeri hate euy. Ibu Pak nu ngajadikeun poek hate mata batin tertutup basiro tertutup naon sih nu ngajadikeun sabab hati orang tertutup tidak mengenal Allah, tidak melihat kekuasaan Gusti Allah. Naon sih nu ngajadikeun permasalahan? Dina kitab Al-Hikam diuningakeun karangan Imam Ibnu Athaillah nu ngajadikeun poek na hate basiro tertutup kulantaran urang sarerea hubbud dunya hubbur riyasa, terlalu mencintai teuing urusan dunia, terlalu mencintai teuing kapangkatan dunia. Naudzubillahi min eta.
kaifa yasraku qalbun suwarul akwan muntabi'atun fi mir'atihi. Bagaimana hati bisa mencorong ka Gusti Allah, bisa mengingat Gusti Allah, bisa menghadirkan Gusti Allah, sementara gambaran-gambaran keindahan dunia masih keneh nempel dina hati urang. Moal bisa mencorongkan. Uy tadi kan atuh panonna mencorongkeun ka kiai yeuh. Ya manehnya kalakah tungkul gitu ciga nu alergi nempo uing teh heuh. Gitu. Aduh ijtihadu kafi madumina laka wa taksiru kafi matuliba minka dalilu alanti masil basiroti minka. Kata Imam Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikam, cirina jalma anu hatena tertutup, mata batinnya tidak terbuka, sibuk nguruskeun dunia, sementara mengabaikan bahkan meninggalkan urusan akhirat. Nauzubillahi min. Awas, jangan tertipu dengan keindahan kurang ngaji tajwid seetik. Dunya huruf nanti ayah sabaraha? Dal, nun, ya, alif. Dunya nun paeh yang harapan ya sakudu nama wajib diidghamkeun alias diasupkeun. Betul ngan ieu mapan dina sakalimat ayana, jadi ulah diidghamkeun, wajib diizharkeun. Dunya teu meunang dibaca duya kan. Apa alasannya? Dunya nun mati yang harapan ia dina sakalimat teu meunang diidghamkeun. Alasannya sok sieun pahili jeung kalimat anu ditikal-tikal, sok sieun pahili jeung kalimat anu berdobel-dobel, yakni kalimat mudhoaf. Seperti mana contoh kalimat mudhoaf? Madda asluhu madada, roda asluhu rodada gitu. Meni maloho kasih mana powing teh meureunannya. Madda asluhu bantuan mi. Madda asluhu madada. Roda asluhu rodada. Madda asalna rodada. Roda asluhu rodada. Begitupun dunia lamun diidghamkeun duya bisi salah ngasalkeun jadi aslu duya, duyaya bisi kitu ya. Itu secara harfiana, secara maknawina nu ngaranna dunia jadikanlah di tanganmu jeung eta dunia ulah sok diasupkeun kana hate urang sarere. Sabab lamun dunia geus asup kana hate bahaya. Jiwa raga pikiran kabeh bakal dikerahkeun kana masalah dunia. Andai kata dunia geus diasupkeun kana jero hate. Betul? Paham? Kaharti? Lamun geus kaharti urang geus sana tuh. Geus. Da geus kaharti ieu beres. Kaharti teu? Henteu. Atuh kok mau teu kaharti mah percuma dituluykeun ge ah. Maka pusing-pusing aja jeung nu baralat mah heuh. Allah Karim, jangan tertipu dengan urusan dunia. Awas, jangan terlena dengan keindahan dunia. Ibu sok sanajan bari jeung indah kangaran-ngaran dunia mah ke suatu saat bakal ditinggalkeun. Betul? Betul. Tuh tingali kakasih Allah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau ngantunkeun alam dunia ketika usia 91 tahun. Ya Allah ya Rabb, anjeunna seorang waliullah, pemimpin para wali, ngantunkeun alam dunia. Atuh komo urang mah jelema biasa nu bobolodog pinuh ku dosa, reka mana urang?
pasti muasalah orang ge bakal ngantunkeun alam dunia alias bakal maut. Ari maut rahasia saha? Pak RT lain, Pak Lurah lain, Pak Camat lain, cing rahasia saha atuh? Gusti Allah. Umi sabaraha tahun umur ayeuna? 50? 15. Manya 15 geus runcak itu. Kemarin letik kan dia. Mana nu 50 teh mana? Sing sehatnya. Jisim kuring mah 45 tahun kajeun teu nanya ge. Ngarasa teh cek nu 30 me. Ari cek nu 50 mah ngora we kitu. Cek nu 50 ngora, cek nu 30 mah geus kolot uing teh. Bener teu? Uing 45, umi 50, kira-kira cek otak orang nu pantas maot heula apa nu 50 heula apa nu 45 heula? 50. Hah? 50. Aya nu ngomong 45 cenah. Aduh nyeri euy. Nyeri dekat asup banyol imah heuh. Teu geuning nu ngora heula cenah. Meniknya anu puas teh heuh. Menang saweran teu urang teh heuh. Katuru katibuk dinoakeun maot nyeri euy. Ka ustad zaman ayeuna Allahu Akbar geuninganan ngadoakeun maot. Secara kana pangabutuh namayan sedak rajaban buludan lumpat ka ustad hayang mangajikeun ngawinkeun nyunatan lumpat ka ustad hayang mangajikeun kamaotan lumpat ka ustad hayang mangurusankeun mayitna. Cok nu nguruskeun mayit rata-rata da ustad. Bener teu? Nu ngamandian mayit ustad, nu muntel mayit, nu nyolatan, nu ngagotong. Ya Allah. Semakin malam semakin teungeunah kadengeuna teh heueuh. Balikan deui ah. Nu ngamandian mayit, nu muntel mayit, nu nyolatan, nu dikubur. Allah karim. Ustad hirup-hirup dikubur. Telang yakin. Mun arek nu dikubur mah mayit na meureun jang. Pan ustad mah hirup keneh. Bener orang dia deleka yakin. Majarkeun teh kagok. Sagala masalah main seret ka ustad. Kasurupan minta doa ka saha? Budak panas minta doa ka saha? Ngajuru ka saha? Abidan ngajuru. Teh hayang teuing ustad nguruskeun nu ngajuru. Bisa ge henteu. Paling oge molohok. Kasih mana pogu hahiro teh. Aduh, ampun ripuh euy. Sagala masalah main seret ka ustad tapi tega ka ustad ngadoakeun maot. Majarkeun nu 45 heula. Gusti kieu-kieu teuing nasibnya. Dengekeun kasep bager anjeun ulah boga rasa umur pugur cigajang batur nyawa di alas cigajang nulian ulah bongkena jag-jag waring kasoweg bari jeung panceg banon cekas nempona ceuli jelas ngadengena buk masih kena hideung rupana nepi ka ngengke-ngengke kana ibadah. Majarkeun kewe ibadah mangger geus umur gocap. Jam annal mauta laisa lahu sinnun maklum wala ajalun maklum wala maridun maklum. Yang namanya kematian tidak bisa ditentukan dengan umur, tidak bisa ditentukan dengan ajal, tidak bisa ditentukan dengan sakit. Rahasia Gusti. Teu jadi jaminan umi umur 50 tahun kudu maot pangheulana henteu. Bisa jadi isukan. Terjadi jaminan jelema gering ripuh kudu maot pangheula.
da buktina aya jelema geringna ripuhna luar biasa obat eueuh nu asup kalawan izin Allah pitulung Allah alhamdulillah mau pokoknya masing salaladar jangan terlena dengan keindahan dunia urang sarerea bakal maut kullu nafsin kullu nafsin setiap yang bernyawa pasti bakal ngasaan maut, bakal ngasaan. Amin. Aya we gogoda teh. Amin. Setiap yang bernyawa pasti bakal ngasaan maut. Alah eta kana maut disebut nage ngasaan. Kecap ngasaan mah identik nate jeung dahareun atawa jeung inumun. Kangaran-ngaran dahareun pasti rasanya beda ngaranna beda rupana ge barareda. Aya jawa aya bolu aya rangining aya ranginang. Aya wajit aya gageplak aya papais aya kue lapis. Taeta dahareun nu ngaranna beda nu rasana beda wayahna geura asupkeun kana kardus. Itu geuning batuk. Hampura haji lain nyeunir. Da galib sok di bahanan. Peraku di dieu moal. Lamun teu di bahanan teh kacida we nya. Maksudna kieu Umi jangan gagal paham, fokus. Dahareun nu ngaranna beda, nu rasana beda, nu rupana barareda, lamun geus asup kana mulut urang, geus liwat ti koro urang, geus cicing dina jero beuteung urang. Dina jero beuteung diproses sekian lama, ketika dihejeunkeun di jero WC pan jadi sarua. Rupana sarua, bauna sarua, ngarana tai. Punten ceramah kana tai-tai. Ya teh gambaran keur hirup boleh jadi orang diberi nasib ku Allah beda pangkat beda milik rezeki beda tempat tinggal beda kendaraan beda betul pakaian ge barareda tuh ibu-ibu make tiung keur hirup mah barareda aya nu make tiung beureum aya nu make tiung hideung aya nu make tiung bodas nu koneng aya alham komo tiung nu geus lalunas mah pageuh dipakena jeung pantes katingalina nu can lunas maka tempo dipakena ge rada nyengsol teu geuning aya nu diomekeun muni langsung curhatnya. Halo, insyaallah imah perempuan sarolehahnya. Insyaallah muka-muka penghuni surga. Osok nyeusehan baju salaki, ridho, ikhlas. Itu adalah perbuatan untuk membuka surga. Keur nyeusehan dina pesak baju salaki sok mangih duit tara. Osok dicokot tara.
bebejan teu tulus atuh ka supaya surgana teh kitu mah. Sarua jeung maling namanya. Dina kitab Upu dulu jen diuningakeun lamun teh mah ibu cakat cokot naon duit salaki bari teu bebeja eta teh dosana leuwih gede tinimbang dosa 70 bangsa tuh. Jempling euy dikitukeun mah euy. Sionon. Bebeja umi bebej tong boroning nyokot duit salaki puasa sunat umi mah kudu bebeja betul ieu mah dadae kanan tatakwaan puasa sunat dipigawe ari salaki aya kahayang teu dipalire doraka eta teh ngahodaman yang hareupan salaki hukumna wajib ari puasa sunat mah hukumna ge sunat pira aku ngaheulakeun sunat mandeurikeun wajib betul awas nyokot duit bebeja naon deui puasa sunat bebeja rek kaluar imah bebeja pagawean ibu eta teh nganyuk paket ge bebeja nya ieu mah nyaho-nyaho paket we datang musingkeun keur meukeur teu boga duit torojo paket sebal deh ka heueuh nya insyaallah di dieu mah perempuannya sarolihahnya ya robbal lanjut nah ieu teh gambaran keur hirup boleh jadi nasib beda pangkat milik rezeki tempat tinggal geus maot mah ibu bapak nu ngaranna perbedaan teu eueuh kabeh ge jadi sarua geus maot mah ngaran sarua disebutna ge mayit pangkat sama disebutna ge almarhum almarhumah ngajepat sarua dirurub sarua make baju sarua kain kapan 3 lapis bari sarua boy atau naik kana kendaraan sarua bapak aya nama bisa lelempangan kemang geus maot mah moal teh ngajepat ampun kendaraan sarua pasaran ngaranna apal pasaran nusok paranti mawa mayit geuning di dinaon ngaranna randa meureun manya randa dipake mawa mayitnya aing ngomong lah sok sapotong Kang fitnah eta teh keranda meureun randa ieu mah emang di aya randa loba gimana lainnya eta rata-rata keranda alias pasaran terminalna di masjid parkirna teh di masjid keur maeukeur ka masjid teh hoream katuru katimpug aya keranda pan keung aya aturan bapak-bapak ini ka masjid jam 4 subuh ngadon balik deui sieun ku keranda matak ayeuna mah kanyahoan ibu bapak lamun masjid hayang penuh kuno berjamaah salat eta keranda ulah sok diteuneun di masjid mun bisa mah pindahkeun ka imah RT cocok cenah geuning waduh bangun dendam ka RT eta cocok cenah aduh RT aya RT hampura teh aduh pan RT itikaf di masjid dibalik-balik ka imah sieun aya kerandanya lain seserian pek pikiran ieu teh bakal kaalaman ku urang sarere betul
asup kana tempat-tempat anu sarua kuburan ngaranna legana sarua jerona sarua satangtung jelema jeung sababaratangan teh eti tuh kieu sugan ieu mah pejabat ieu mah nu beunghar ieu mah ajengan asup kana jero kuburanana jero bari jeung lega nu miskin mah nu malarat mah nu bodoh mah kuburanana ge deet saking deet leungeunna nolol ka luhur teu mah henteu pelebah di kubur mah sarua bener teu apalah takilu nah teu kapikiran betul jangan terlena dengan keindahan dunia yang ibu lamun orang maut asup ke jero kubur anak yang kita sayangi milu moal bu harta banda yang kita dambakan milu moal salaki yang kita cintai milu moal wah moal bisa jadi salaki ditinggalkan ku pamajikan maut nah sok buru-buru kawin tahlilan eta pikiranku jore amatnya suudon ka salaki make nyebut kawin di mana-mana ka maot mah langsung tahlilan dikiran ngadoakeun bener teh eta mah jadi kana kawin gitu meniku pa jauh-jauhnya gampang kawin mah belakangan engke we hijikeun jeung tujuhna aduh ampun Pak sing areling Pak euy lamun urang maot asup ka jero kubur anak milu moal Pak harta banda dibawa moal pamajikan milu moal wah moal bisa jadi pamajikan dilipen deui dewedak deui make lejing deui hahaha deui tobat badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa anak istri tercinta tak sudi lagi bersama secepatnya jasa dipendam secepatnya jasa dipendam karena tak lagi dibutuhkan diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna tepuk tangan kurtiluan neueuh dukungan teh aduh kamu yang harapan bapak-bapak meni hese diajak usaha teh nguduh deureun Allah Karim afala takiluna teu kapikiran eueuh deui nu bakal marengan jeung nulungan dina jero pakuburan ma iwati amal urang maka nyebut amal soleh engke si soleh maut mawa amal saha mun eueuh karunyana si soleh amalna dibawaannya ayolah pastabiqul khairat kumpulkeun ti ayeuna amal saloba-lobana jangan ragu jangan bimbang hayu urang tuturkeun Kangjeng Nabi hayu urang hirupkeun sunah-sunah Kangjeng Nabi hayu urang turutan akhlakna para aulia hayu urang turutan akhlakna Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani malah mandar jaga di akhirat urang kenging rahmat Allah kenging syafaat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiasa sasarengan sinareng Tuan Syekh amin ya Allah ya Rabbal akhlak Tuan Syekh tos kauninga ku urang sadaya anjeunna mah kasasama tara ngahina kasaluhureun tara cucungah kasahandapeun selalu menghargai
tukang mabok tara popoyok ibu. Suatu saat Tuan Syekh nuju jalan-jalan dibarengan ku santrina di kota Baghdad, papendak sareng jalma anu keur kaayaan mabok. Terjadilah komunikasi, nu mabok teh nanya ka Tuan Syekh, "Ya Abdul Qadir, kira-kira Allah narima moal kana naon kana kasalahan kaula? Kaula bisa moal seperti anjeun ya Tuan Syekh?" Ceuk eta Tuan Syekh, Allah Maha Kawasa, Allah Maha Bisa. Nanya deui eta nu mabok, ya Tuan Syekh, kaula nu mabok nu maksiat, kira-kira bisa moal pindah jadi taat? Saur Tuan Syekh, bisa. Ningang jawaban anu katilu, pertanyaan anu katilu ti eta nu mabok teh, ya Tuan Syekh, apakah Allah kawasa mindahkeun jalma anu taat seperti anjeun jadi seperti kaula maksiat munkarot poho ka Gusti Allah? Tidinya Tuan Syekh teu bisa ngajawab kalakah nyurulukeun cai panon ngalembereh mapai pipi. Ditanya ku murid-muridna, ya Tuan Syekh, ya guru, kunaon salira teu ngajawab kalakah nangis? Ceuk eta Tuan Syekh, bener pisan wahai murid, bener pisan wahai murid-murid kaula sarerea, ieu omongan nu mabok teh Allah kawasa mindahkeun jalma nu maksiat jadi taat, jeung Allah kawasa mindahkeun jalma anu taat jadi maksiat suul khotimah. Naudzubillahi min. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani harita keneh miwarang santrina ngurusan kaeta jalma anu mabok di pulasara, dijaga diraksa dijamu dengan sedemikian rupa. Anjeunna terus-terusan ngadoa ka Gusti Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala taat. Batuk heula. Aduh kudu nginum heula ieu mah euy. Boleh ya, boleh doakeun sing salamet. Alhamdulillah lagi alhamdulillah tah keur urang kade jangan terlalu bangga dengan perbuatan yang baik. Ulah terlalu bangga dengan amalan-amalan yang baik, dengan taat urang. Kemudian jangan melupakan dosa yang telah kita lakukan. Betul? Bisa jadi orang ahli taat, ahli ibadah ujungna suul khotimah. Naudzubillahi min. Bisa jadi jelema nu dianggap goreng ku urang, nu dianggap hina ku urang, tungtungna husnul khotimah. Ibu, Pak, zayyin nafsaka bil maksiat wala tuzayyin nafsaka bi taat. Hiasilah awak urang dengan maksiat. Artinya ingat-ingat maksiat nunggus dipilampah ku urang. Wala tuzayyin nafsaka bi taat. Kade ulah sok dihiasan awak urang ku taat. Hartina pagawean alus, kataatan mah, ibadah mah ulah sok diomong-omong, ulah sok diinget-inget. Naon sabab? Sabab bisa jadi membatalkeun kana ganjaranana. Yuk urang istighfar babarengan, khusukeun hatena, pantengkeun pikiranana, peureumkeun mata dohir, buka mata hate, bari inget-inget dosa nunggus dipilampah ku urang katuka. Astaghfirullah Rabbal bara. Astaghfirullah Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah
ngapayangkeun dosa nu geus dipilampah ku urang ti mimiti balik nepi ka ayeuna geus sabaraha dosa nu geus dipilampah. Gusti abdi sarerea teu pantes dilebetkeun ka surga Gusti, rumasa bogolodog pinuh ku dosa jeung surga moal daekeun diasupan ku jalma anu pinuh ku dosa. Saban langkah teu eureun-eureun salah, saban kepat teu eureun-eureun tina migawe maksiat Gusti. Namun moal kiat nandanganana Gusti, pamit mah ieu jasad dilebetkeun kana neraka. Dengan keagungan Kangjeng Nabi, dengan karomah para wali, karomah Tuhan Syekh, muga Gusti ngahampura kana dosa-dosa abdi sadaya. Hampura Gusti dosa Ibu Rama abdi, hampura Gusti dosa guru-guru abdi, hampura Gusti dosa dulur-dulur abdi, hampura Gusti dosa keluarga abdi. Muga Gusti ulah wakang ngamautkeun ka abdi sarerea sehingga abdi tiasa ngalaksanakeun taubatan nasuha minal khotoya likulidain dawaun. Setiap penyakit pasti aya obatna. Walikuli dzunubi al istighfaru. Penawar untuk dihampura dosa ku Gusti Allah adalah istighfar. Semakin banyak dosa yang telah kita lakukan, semakin banyak lisan kita untuk membaca istighfar. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rupina sakitu nu tiasa kasanggakeun tangtosna ieu ceramah seueur pisan lepatna daripada leresna. Hapunten samata-mata kabodohan katerbatasan ilmu jisim kuring. Leresna hadza min fadlir rabbi. Muga-muga sing barokah sing manfaat ayeuna tiasa ngamalkeunana. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa iyyakum ajma'in billahi taufiq wa hidayah wa inayah wal 'afwu minkum.